pajar aing tara di calana jero cenah. Ni kawas pernah nyingsatkeun baju aing. Dasar si bobolak. Amun aing teu di calana jero, samangsa hiber meureunnan bakal kadenge aya seorang ngahiung atawa torotot kitu meureunnan ngahiung. Awas ya, wa aing arek diwerejit, arek dipelet tah. Si jelema teh pika sebeleun. Kitu gerendeungna Kunti Caci ka Cidamak na kakun ka Kusnadi terus bae aluprek ngobrol kawas aya kabosen. Kunti Caci keseleun pisan lantaran Kusnadi jeung si Adai hararese balik. Kunti Caci niron-niron sora ucing tapi sorana beda pisan jeung jeung ucing. Mau 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 sorana denger atrapisan kadengena pugu bae nu keur ngawarangkong pating gurubug asa kagebang. Abah kawas aya sora ucing tapi sorana mauk-maukan gitu ning cek kamu esin ngareret ka salakina. Beuh buka ceuli teh asa saliwang teuing geus pugu eta teh sora topi. Eta mah sora anjing gagaikan deuleun teh malah bakune nu pajar sora anjing cenah keur gagaikan. Puguh cili abah anu budeg kacocokan bedug asa jauh tina sora mauk-maukan kana gagaikan. Panon ambu esin muncereng gasa lakina. Ari Kusnadi jeung si Adai ukur silih reret geus terus rasa gancang bae duanana amitan ka ambu esin jeung Mbah Kune. Kunti Caci ngageleber deui kana tangkal buah. Tak Kusnadi jeung si Adai ari ninggalkeun imah ambu esin. Kunti Caci ukur nuturkeun ku paneuteup. Heuleut sawatara waktu Kunti Caci hiber nuturkeun kanu duaan. Kusnadi jeung si Adai nepi ka jalan ngolecer. Kusnadi jeung si Adai geus nepi ka jalan ngolecer, lebah dinya duanana papisah. Si Adai ka jalan katuhu, ari Kusnadi ka jalan nu kakenca. Nu brasna ka imahna. Kunti Caci geus aya tukangeun Kusnadi ngadigle leumpang nuturkeun. Kunti Caci niu punu Kusnadi nepakeun pangirut ti Nini Rakel. Leng leng sirah Kusnadi ngadadak ngubeng leumpangna eureun heula. Parancah ti Nini Rakel geus terap ka Kusnadi. Kang cek Kunti Caci Noel ka Kusnadi manehna ngagurubug gancang bae ngalieu. Breh katingali Kunti Caci keur seuri nyengir aning ka Kunti Caci. Ari dina paningali panon Kusnadi mah eta teh nyimimi. Gabrug awak Kunti Caci dirangkul ku Kusnadi. Puguh bae Kunti Caci reuas. Lepaskeun nanaonan ieu teh, lepaskeun Kang. Cek Kunti Caci bari ngahenen teu terjelan hayang leupas. Lepaskeun bari cicingnya. Naonan ieu? Aduh, yeung alah sia. Tobat teuing eta kokod susur sasar menikah mana wae. Cing gulusur. Cek Kunti Caci awakna ngadeg-deg awahing kusieun. Entaran leungeun Kusnadi gugulusuran kana awak Kunti Caci. Kumaha geus kieu? Aduh, halik sia, urang can murim deuleun. Aduh, eta kokodok kana bungau. Kunti Caci bukita giwur rasa kasieun geus ngalimpudan dirina. Awak Kusnadi disurungkeun ku Kunti Caci berengbeng lumpat teu sirigna notok. Ari Kusnadi bareng ningali Kunti Caci ngabecir teh ngan pretek pae lumpat ngudag ka Kunti Caci. Tolong cek Kunti Caci gogorowokan menta tulung.